irama jasad kabawa roh kabawa ku irama jasad malah mah istiqomah nyana asal isuk-isuk ngawudu jam 11:30 batu dahar keberang makan siang kepeting makan sore dah terus we sarena ge istiqomah roh nu suci kabawa ku irama jasad mulai ku hari wa nasiyat matuhizat minal ahdi wal misad pohon karena janji-janji anu geus dijadikeun roh tina perjanjian tadi piyaumi alastu birabbikum dina poean alam alastu birabbikum ketika di alam arwah mapan ditanya hai arwah nun Gusti alastu birabbikum lain tak kaula pangeran anjeun qul cak arwah bala syahidna sumuhun abdi nyaksian Gusti teh pangeran abdi tapi roh barang diasupkeun ka jasad kabawa ku irama jasad dahar nginum sare datang ka pohon ka Gusti Allah nasihat matuhidat aya anu kafir teu percaya sama sakali pangeran Allah naudzubillah musyrik dan munafik naudzubillah geus mah kacau balau aya anu percaya ka Allah ngan teu nyaho salat teu nyaho puasa cara si eta saha eta berbuat Allah deket imah urang teh tukang geunana geus sok adu kotok bae ditanya mah siapa geran Allah ngeuleuh KTP da bener Islam tapi salat teh loh puasa teh zakat boh zakat alergi haji mah oh lu tadi teh alastu birabbikum boh aya nu belah dieuna oh sok salat puasa terus barang jadi DPR kakabeungan kumaha kaburuna terus kabelah dieuna pohoan alastu birabbikum qalu bala syahidna wa dhannu annahum ilayna la yurja'un malah manehananaku nuturkeun kana irama jasad sehingga wa dhannu annahum boga sararang ka arwah teh yang dirina teh la yurja'un moal dibalikeun deui ka Allah masya Allah palam tarji ilal watanil asli makanya na teu babali inget-inget daerahnya na do bangsa asal kampungnya na nu bangsa asal tempatnya na do bangsa asal sumbernya na nu bangsa asal panta tadi na roh mah urang ditu kuari jadi urang dia ke bakal balik di kaditu pohoannya na wazannu annahum ilayna la yurja'un kulantaran neuleus sepat terjang manusia nu di jero jasadna aya arwahan kos kitu ditilik di pakotaan nyembahna ka patung nu ka batu anu ka kayu aya deui nu nyembah ka jabatan nyembah deui ka harta datang ka pohon tina tata krama pohon kuari teh kana akhlak anu mulia dedehnya Allah ieu mah kudu ngutus janga bener-bener payarhamur rahmanul musta'anu alaihi dedeh jeung nyaah Gusti Allah anu memang bakal nulungan ka para arwah dengan cara biinzalil kutubis samawiyah masyaallah ieu kitab ku pohara-pohara tin Tuan Abdul Qadir ngarang datang ka urang terlena ieu ngadengekeun ieu
nyaho mun dibacana kudu teu bisa mah ieu ge urang kudu bisa pulang hese lain alagaan Allah dedeuh nya karo nu mantak Allah nurunkeun kitab dimimiti kitab nu urang teu nyaho jumlahna 114 kitab kemudian diperkecil menjadi 4 Zabur Taurat Injil Al-Qur'anul Karim kunaon eta Allah dedeuh di masa Zabur di masa Taurat di masa Injil kuari di masa Al-Qur'anul Karim tazkiratan lahum bidzalikal watanil asli ngelingan Gusti Allah ka para arwah bahwa urang teh boga lembur nu asli geus Quran ngajelaskeun hei pendi goblok sia ulah korupsi bae ulah nonton TV bae geus kolot tolol tapi teu ngarasa ditolol-tolol tah nya mah tenang bae kos nu moal balik ka ditu moal duh cek jangan nu pae nu ngarora bae mah teu moal kebel deui pen aduh Gusti Allah doaku Quran kajelaskeun tazkiratan lahum bizalikal watanil asli sing hade cak Al-Qur'anul Karim ulah ngeridit sing hade ulah mabok sing hade ulah zina sing hade ulah korupsi tazkiratan lahum bizalikal watanil asli kade ulah perebut jabatan kade ulah perebut keagungan kade ulah perebut kemuliaan sia boga lembur nu asli bakal balik ka ditu nu mantap kangjeng ngutus kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi diutus teh 2 3 4 artina kami ngutus ka anjeun Muhammad hiji syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi siraja urang ngadongengkeun urang urang teh lain urang dieu hore lain urang dunia urang teh urang ditu urang langit kan haju poho ka bali poho urang cakolot teh apa kacang poho kacangkang kacang nama di mana cangkang na di mana aya kanja kacang anu di cangkangan bae teu bisa dipesek tah mah aduh lain deui tah roh di alam lahut turun ke alam jabarut diganti pakaianana ku alam pakaian alam jabarut di alam jabarut turun ke alam malaku diberi pakaian alam malaku di alam malaku turun ke alam nasut alam mulki ieu ayeuna urang diberi pakaian alam mulki yakni jisim awak ruh anu nyana mah dijieun leuwih awal suci murni bersih diberi pakaian di alam dunia ayeuna jasad tercipta 3 barang mahina anasirul arba'ah tanah cai hawa sedep dibentukeun jadilah jasad ruh diasupkeun
ruh nu mulya dibere pakaian jasad anu hina diasupkeun ku Gusti Allah ruh kana jasad atuh pada kholat bi amrillah asuplah ruh kana jasad dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dina Al-Quran dijelaskan wa nafakhtu fihim min ruhi wa nafakhtu fihim min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allahu a'lam benar apa idza salatu maka di mana kau geus nyampurnakeun ka manusia dedek pangadeg jasadna Tuhan nafakhtu fihi min ruhi kau nyupkeun ka jasad manusia teu dijerobokeun indungna miruhi tina ruingsun faqa'u lahu sajidin. Masya Allah, lamun urang dibere ilmu ku Gusti Allah tina ilmu syariat naik bertoriko urang datang ke hakikat bakal kapanggih ayat wa nafakhtu fihi min ruhi urang mah kulantaran kuari ilmu na syariat ge asa-asa syariat ge asa-asa boro-boro kapanggih jeung ayat wa nafakhtu fihi min ruhi sebab tamak kudu ngaliwatan syariat melalui jalan thariqah jelek datang ke hakikat. Lamun urang geus kapanggih jeung wa nafakhtu fihi min ruhi atuh urang teh nyaho kana rahasia-rahasia balik kana ruh Allah anu asli nu kuari ditempelkeun diasupkeun ka jasad urang bersih atuh nyaho urang jaeta teh ruh Allah sompral dah ngomong antak hese ngobrolna ngaji kos kieu mah hese ngobrolna kudu bari lalagaan sebab naon loba nu teu mondok ngaji tukang karung ngaji ilmu hakikat ngaji ilmu ma'rifat atuh jomong ke mana-mana tukang aspal ngaji ma'rifat aduh pamarentah ngaji ma'rifat guru sakola ulah ieu mah khususon ila ruhi tapi lamun terus dicaritakeun ieu dina syariat naik tarekat naik ka hakikat dibahas ayat wa nafakhtu fihi min ruhi urang ka bawah nu bodoh ge bakal ka bawah lain amin can waktuna batak moal pasti bae dibere ngeunaheun ieu lamun kukula dibahas ieu ayat wa nafakhtu fihi min ruhi setik urang terlena engke salat ngeunaheun bakal maca Quran ngeunah ngan engke embungna naon bakal
geus kulantaran embung nanaon engke ribut jeung pamajikan, ribut jeung anak, ribut jeung lingkungan sebab can meujeuna ayeuna apa dibere sebab engke digambarkeun di diri urang anu cek ulah teh engke urang teh ngarasa oh heueuh saya geus ngarasa sok diurus sok pantengkeun oh jah bakal ngan teu meunang sebab boga pamajikan karibut jeung pamajikan kok ka haji barang haji ka Cilongok jadi kieu jadi beda ieu dingin amat sih sedengkeun aing cek jana geus siap jasa ieu jam 7 nginum madu jam 9 nginum madu jam 1 nginum madu jam 5 nginum madu ya awak geus seger jasa cek jana tidak dicolek-colek mubazir tah aya naon sih pada diri kakak nyana bingung nanya salah teu nanya salah anak beda ku abah jadi kieu mah nya dedeleuanana abah kabur jacakula mah lain dedeleuanana abah bangunna mencerong bae emang bebeja nyandung tanon abah geus beda cek mana suka ju manas-manas emak bae keur mah aing tilok ditel-toel geus yang ngomong kitu emang kadeuleu kitu abah sia bebenean lain kitu mah dedeleuanana mah tuh beda kapanggih jeung tatangga cuek bae nanya henteu ditanya teu nembalan kan cak tatangga ieu mah edan nanya ieu ya beda sebab naon nyana keur ngarasakeun ku sebab nyana teh teu seimbang jadi fitnah ieu ayat lain lalagan wa nafakhtu fihi min ruhi atuh saliwat ge kaula niupkeun ka diri manusia ruh kaula berarti di diri urang aya ruh Allah atuh tinggal dijelaskeun bae tah trek gak jijah tinggal kitu doang ngan teu meunang ieu mah ngan sakadar ngabejaan doang teu meunang sebab naon atuh sia mondok teh betah sakalina betah masak malulu bebeja bae ka kolot mah beak beas ambo cak mana di imah ge sakeluarga teu beak aya sia beak deui dijual mah atuh sia mah lain nek mondok jualan beas beureun mah seng loba omong mah ku betahna ge alhamdulillah tah mah omongan guru ku betahna ge alhamdulillah lain cak sia cak guru betahna ge alhamdulillah eta mah guru aya cak sia mah atuh guru ngaji ceng lah mak ulah kitu mah mak panen deui atuh panen deui ge lain jang sia doang tuh tungtungna mah lain marifat masak malulu pan ieu mah keur carita ayat pohara ngan ulah dibongkar ditafsir mana baik sing ngabongkarna kecuali urang nyulusup boga guru set karak dijelaskeun ku guru tek satungtung urang can masantren aju masantren ge bangun puluya atuh moal aya di mana ge moal anu mere jemangan ngabejaan doang aya ayatna dek menuju hakikat wa nafakhtu fihi min ruhi jati ditu pan urang roh urang lain urang picu lain urang pondok tah mah ngumbara di pondok mah kitu ge teu wau jeung tatangga jajuna nya dagang tilok bura bere ka tatangga pan zakat ge tilok atuh digendengna mentek gering malulu ge ditelu eta tah ieu ulah zamaraga ni wa nafakhtu fihi min ruhi mentek ieu menuju kitab ieu mah nyaritakeun sirrun min asrarillah sirrul asrar geus ka hati ku urang di alam itu ka alam tetek ku ari alam ieu supaya urang kuari bersih sarua jeung di alam itu
kumaha tah carana kudu ngaguru teu guru bal bisa supaya bersih deui sarua jeung tari tadi contona Kangjeng Nabi Musa alaihis bersih zahiran wa batinan nyana teh bisa balik deui ka alam itu sehingga mukalamah jeung Allah atuh urang geus sarua jalain jang Kangjeng Nabi Musa bae Kangjeng Nabi urang berangkat bidal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa naik ka Sidratil Muntaha mukalamah jeung Allah atuh lain Kangjeng Nabi urang ge bisa urang bisa sok puasa saenggeus teh puasa urang mutih saenggeus teh mutih urang naik ka Gunung Karang kapani nah ulutnya anak di dieu boga kahayang anak yut bere atuh yut 0022 aduh ajuda orang balik di Gunung Karang beli mobil nyeun imah meuli sawah horenganan pakong nembus atuh lain sabaraha wa nafaqtu fihi min ruhi teh kudu nunuduhkeunana nu geus nya urang lamun kuari Mang Haji Fendi coba pangnuduhkeun ayat ieu hayangnya ya nuturkeun sia kaing ayo gebrikan ta ku sia tah karung talakna kumpulkeun ku sia kudu mah engge dituduhkeun ka Allah geus ulah ka Allah beresan karung digaji ku aing sia sabaraha duit Mang Haji sabulan 30 poe beres geus pokona ese beangan ieu tapi lamun urang endek aya urang endek aya asal manjing wari mah boro-boro jadi waliullah jadi DPRG ijazahna aspal nek jadi bupati ge ngadadak neangan ijazah aspal nek jadi karyawan ge robah ngaran robah lantaran teu boga nipu urang kos kitu mah bisa ditipu hayang jadi gubernur bisa lah tah mah kongkong balingkong hayang jadi bupati kongkong balingkong lah kecil tah mah urusana dunia ieu urang nek candung nya embung cenah dicandung mah bebeja bae urang teh singlek singol bebeja urang single gaji nu kumaha ge nya percaya teu jadi bae kumang teh bae urusana mangke berat tayuda geus nipu bisa bae sebab makrifat bati Allah moal bisa katipu moal bisa aing wali emang nu angkat wali saha moal bisa Allah ya Allah mimiti orang kudu belajar ngaji heura sehingga mahe dina ilmu syariat sanggeus tamahir dina ilmu syariat lantaran Allah moal ngangkat walina jadi bodoh manya wali bodoh seperti itu na wali bodoh kudu pinter heula pilihan Kanjeng Nabi ge khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyar pilihan tina pilihan atuh wali ge sarua khiyarin min khiyarin itu asal tarangna hideung ieu wali lain pantaukeun ku sia tarang sia lain wali atuh lain bae beres syariatna rapi mulai nyanan dek ka Allah khusus geus aya tanda-tanda dek ninggalkeun karamean dunia teu hayangeun kana dunia neangan nyana di jero hate mencerong hayang ka Allah dek siap ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan
persis kumaha Kangjeng Nabi rinduna ka Baitullah ketika Kangjeng Nabi titah ngiblat ka Baitul Maqdis. Lihat deui Kangjeng Nabi teh ka langit. Mentah dirobah ieu ibadah teh hayang ka Baitullah rindu Kangjeng Nabi. Urang rinduna ka Allah percis kos Kangjeng Nabi rinduna ka Baitullah. Masya Allah, Masya Allah. Gusti Allah apalin kadayan Kangjeng Nabi rinduan ka Baitullah sehingga dirubah ku Gusti Allah. Iya ketika orang rindu bebeneran ka Gusti Allah, iya tuh kayak dikirim ku Gusti Allah guru. Set hidir cek Gusti Allah. Datangan Haji Pendi. Datang, Waalaikumsalam. Hei jasi hadir. Emang dagang, ente modal. Orang si hidir tuh mah. Tatanggana, tukang lauk. Ieu Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Atawa Syekh Maulana Hasanuddin, atawa Syekh Maulana Yusuf, Syekh Asnawi, atawa Syekh Abdul Karim, Syekh Nawawi, atawa Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Sunan Kalijaga saha baik. Atawa nu hirup kene. Hanya Allah engke nu baha kawasa anu ngirim guru ketika jelebadek diangkat ku Allah jadi pilihan. Berangkat nyana cuek bae kana dunia teh teu ngalirik sebelah mata teu hayang. Setik ngarasa dirina bahwa dirina teh deka Allah hina dunia neule dunia kos kocomberan. Ada makhluk kos bilatung ya. Manusia teh atau kos bangbara hanya nguang kehiber uang kehiber percis bangbara naon pedulina orang ka bangbara. Nah seperti etalah mulai naik truk hayang kapangdi jeung ayat wa nafakhtu fihi min ruhi. Cukup sakitu bae. Lamun terus dipanjang-panjang ente bisa molotot bae. Molotot. Balik ngaji ti dieu ge kieu. Ditanya ku pamajikan ka ieu kunaon ieu? Aya babaturanana. Ditanya, ieu kunaon ieu molotot bae? Tadi tas ngaji sebuah teuing dahar. Oh, ai kitu ona. Atuh lain deui tah mah. Ialah kunci na ieu kunci. Ya ayat ieu kunci fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ieu kunci ilmu hakikat. Ngan teu meunang dibahas leuwih jero. Sebab kaharti bae kudu bodoh ge kaharti, bakalna kaharti. Dumantak loba haju babentrok jeung pamajikan jeung anak jeung tetangga. Iya, masukkan ayat ieu. Encan seimbang. Tapi lamun geus seimbang mah moal. Sebab syariat berjalan ieu di atas syariat. Biasa stabil. Okos anu mabok ti awalna lalaunan mabokna, mimiti bir setengah gelas haju segelas, haju terus ka beladina sabotol biasa bae, terkendali. Biasa masalah, nyana mabok ge saperti masalah. Tapi datang nginum sabotol bae misal lak terus. Wah, ieu budak ngaco ieu. Waduh, surga, ditolol pokok di kocomberan surga. Ieu mabok. Mabok teh kos gitu. Atuh sanajan gele ge mimitina saeutik heula. Saeutik heula mimitina set letik tat. Nambah deui rada gedean saeutik cet mandang-lang wah indah ngalinting deui gede karak atuh datang segede cinggir bae modar sia emang kumaha gitu ieu keur carita mabok dunia atuh sarua nu teh loba nu overdosis gitu nya deui bodoh datang ekstasi inum magadon inum nginum nya bir lek
kebal modal poin periksa dokter jantung terbakar. Masya Allah atau kira-kira ke Allah ge sarua kudu lalaunan heula diicip-icip heula sebab kekuatan diri orang lain icip-icip heula terus dek ninggalkeun sangu tetep lalaunan heula biasa 2 piring sapiring setengah heula sapiring setengah ge rada ngageter-geter ngaget nambah deui sapiring 3 3 perapat tuh menang langsung kayak sapiring setengah rada kuat sapiring kebal mulai kurangan setengah piring naik deh 2 piring tidak datang itu gitu hudang penting hudang baheula ulah ka salat asal hudang baheulanan tah dek naon tadi kan uti hudang baheulana tari rizki asal hudang baheula dek naon tadi naon kayak kaditu da karak udah salat tetep salat 2 rakaat bae kaditu da salat nambah tuh karak nikmat teu bisa sekaligus lamun dibere langsung ayat wa nafaqtu fihi min ruhi edan kena falamma ta'allaqatil arwah barang nyantel ruh kana jasad asup roh nu suci teh anu tatarida wauh jeung Allah teh sup ka jero awal kurang nyantel wa anisat bil ajsad nyana didinya teh betah jasad dahar jasad nginum jasad sare terus unggal poe kitu bae malah poe minggu mah ditambah isuk-isuk ngawuduk heula ngopi ngajina ge ngahareupan asbab kopi aya poar keur ngaji bae ge nya mah ngaroko bae ngopi atuh komomoreun lain ngaji nya mah meureun bisa gopak di kopi tau mah nyantel roh betah dina jasad kabawa ku irama jasad kabawa roh kabawa ku irama jasad malah mah istiqomah nyana asal isuk-isuk ngawudu jam 11:30 12 batu dahar ke berang makan siang ke peting makan sore dah terus we sarena ge istiqomah roh nu suci kabawa ku irama jasad mulai ku hari wa nasiyat matuhizat minal ahdi wal misad karena janji-janji anu geus dijadikeun roh tina perjanjian tadi yaumi alastu birabbikum dina poean alastu birabbikum ketika di alam arwah mapan ditanya hai arwah nun Gusti alastu birabbikum lain tak kaulah pangeran anjeun qul cak arwah bala syahidna sumuhun abdi nyaksian Gusti teh pangeran abdi tapi roh barang diasupkeun ka jasad kabawa ku irama jasad dahar nginum sare datang ka pohon ka Gusti Allah nasihat matuhidat aya anu kafir teu percaya sama sakali pangeran teh Allah naudzubillah musyrik dan munafik naudzubillah geus mah kacau balau aya anu percaya ka Allah ngan teu nyaho salat teu nyaho puasa cara si eta saha eta pokona lah deukeut imah urang teh tukang ngeunana geus sok adu kotok bae
tanya mah siapa gara Allah nilai KTP bener Islam tapi sholat loh puasa teh zakat zakat alergi haji mah oh lu tadi teh alastu birabbikum aya nu belah dieuna sok sholat puasa terus barang jadi DPR kakabeungan kumaha kaburuna terus kabelah dia da pohoan alastu birabbikum qalbana syadna wa dhannu annahum ilayna la yurja'un malamanahanaku nuturkeun kana irama jasad sehingga wahonu annahum boga sararangka arwah teh yang dirina teh la yurja'un moal dibalikeun deui ka Allah masya Allah palam tarji ilal watanil asli makanya na teu babali inget-inget daerahnya nado bangsa asal kampungnya nado bangsa asal tempatnya nado bangsa asal sumbernya nado bangsa asal panta tadi narohma urang ditu kuari jadi urang dia ke bakal balik di kaditu pohoannya na wazannu annahum ilaina la yurja'un kulantaran neuleus sepak terjang manusia nu di jero jasadna aya arwahan kos kitu ditilik di pakotaan nyembahna ka patung nu ka batu anu ka kayu aya deui nu nyembah ka jabatan nyembah deui ka harta datang ka pohon dina tata krama pohon kuari teh kana akhlak anu mulia dedehnya Allah ieu mah kudu ngutus janga bener-bener payarhamur rahman wa musta'anu alaihi dedeh jeung nya Gusti Allah anu memang bakal nulungan ka para arwah dengan cara biinzalil kutubis samawiyah masyaallah ieu kitab ku pohara-pohara tintuan Abdul Qadir ngarang datang ka urang terlena ieu ngadengekeun ieu nyaho mun dibacana kudu teu bisaeun mah ieu ge urang kudu bisaeun puyung hese lain alagaan Allah dedeh jeung nya karo nu mantak Allah nurunkeun kitab dimimiti kitab nu urang teh nyaho jumlahna 114 kitab kemudian diperkecil menjadi 4 Zabur Taurat Injil Al-Qur'anul Karim kunaon eta Allah dedeh di masa Zabur di masa Taurat di masa Injil kuari di masa Al-Qur'anul Karim tazkiratan lahum bidzalikal watanil asli ngelingan Gusti Allah ka para arwah bahwa urang teh boga lembur nu asli geus Quran ngajelaskeun hei pendi goblok sia ulah korupsi bae ulah nonton TV bae geus kolot tolol tapi teu ngarasa ditolol-tolol tah nya mah tenang bae kos moal balik ka ditu moal deuh cek jangan nu pae nu ngarora bae man teu moal kebel deui pen aduh Gusti Allah doaku Quran ngajelaskeun tazkiratan lahum bizalikal watanil asli sing hade cek Al-Qur'anul Karim ulah keridit sing hade ulah mabok sing hade ulah zina sing hade ulah korupsi tazkiratan lahum bizalikal watanil asli kade ulah perebut jabatan kade ulah perebut keagungan kade ulah perebut kemuliaan sia boga lembur nu asli bakal balik ka ditu nu mantap kangjeng ngutus kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi diutus teh 2 3 4 artina
kami ngutus ka anjeun Muhammad hiji syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi siraja. Masya Allah, kurang kuat. Nah, arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ita Kanjeng Nabi teh ngelingan tazkiratan lahum bidzalikal watanil asli. Bahwa orang teh boga lembur nu asli di ditu. Di mana? Di ditu. Yuk urang ka ditu yuk. Saya nundek teh heula yuk. Ah tuh geus cek jara geus. Sakumaha rem angin beus ces. Nya balik. Kalau lembur asli embung waka betah jasa meureun di kampung pondok. Ya Allah, ya Rabbi sakitu tatanggana nu geulis ge. Ku betah. Tah ieu. Tazkiratan lahum bidzalikal watanil asli. Masyaallah. Zabur ngelingan hei dulur. Cek Kangjeng Nabi Daud urang boga lembur nu asli. Taurat ngelingan Kangjeng Nabi Musa hei dulur urang boga lembur nu asli. Injil Kangjeng Nabi Isa ngelingan ka para kaum Nasrani hei dulur urang boga lembur nu asli. Kangjeng Nabi urang ngajelaskeun hei dulur urang boga lembur nu asli. Salatu wassalamu ala khatamir risalah. Tawi rahmat Allah kang dan parangi kalawan ngagungaken lan hormat Allah. Kumuga tetep ing atas khatamir risalah. Kang muga sing risalah wal hadi minad dhalalah. Lan kang nuduhkeun saking kasasaran wala musyarrifir rusuli. Lan ing atase kang mulyane pirang-pirang utusan bi asyrafil kutubi wal kitab. Lan ing atase musyarrafir rusul kang den mulyakeun saking pirang rasul kalawan leuwih mulyana pirang kitab bi asyrafil kutubi kalawan leuwih mulya pirang-pirang kitab wal kitab tegese kitab Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad an-nabi umi kang dari nabi tur kang bangsa umi al-arabil amin kang bangsa Arab al-amin tur kang kapercaya wa ala alihi yahudatil mu'tadin lan ing atase pirang-pirang keluargane Muhammad pirang-pirang kang nuduhkeun ingkang oleh pituduh kabeh wa sahbihi lan pirang-pirang sahabate Kangjeng Nabi Muhammad al-akhyar pirang-pirang kang den sila muntakhabin tur kang den selir kabeh salama tasliman katsira lan muga ngoy hormat ya Allah kalawan hormat kang akeh tasliman katsira kalawan hormat kang akeh. Sadaya puji tangtu ka Allah. Lamun bahasa sadaya berarti loba. Dihitung lobana ternyata aya 4. Aya puji hadis alal hadis. Puji hadis alal qadim, puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis. Eta kabeh puji nu Allah. Puji hadis alal hadis, mujina makhluk ka makhluk, urang muji ka papada urang. Eta puji nu Allah. Puji hadis alal qadim, mujina makhluk kanu maha qadim yane ka Allah. Urang muji ka Allah nu Allah. Puji qadim alal qadim, muji na Gusti Allah ka Gusti Allah nu Allah. Puji qadim alal hadis, puji Gusti ka makhlukna nu Allah. Jadi kabeh puji teh nu Allah. Nu urangan. Nu mantak nalika jelema hayang kapuji ria. Ngaranna ria.
jadi ria teh termasuk kana musyrik ngan musyrik khafi sebab nu hayang kapuji mah Allah jeung anu wajib dipuji Allah sebab puji sadayana kagungan Allah ketika urang hayang dipuji urang nyarupaan ka Allah musyrik ngan khafi urang make baju golak-gelak cek pikiran orang supaya pantes kadeleku makhluk abe bagus kadeleku makhluk ria orang make cincinna golode ayang kalem abe pajar dukun ria orang sholat berjamaah nu mantak berjamaah sia kunaon mantak berjamaah di ditu aya pimitoheun aing ria sia nu mantak ngaji poe minggu kunaon tatangga aing masuk ngalem kan besok ngaji poe minggu geus aing mah abe tatangga aing nyaun bawa aing ngaji ria mang tadi naman teh ngaji kuari ngaji pemajikan ngajakan bae i pemajikan senangeun jasa lamun aing ngaji lah aing ngaji bae demi cintrong ria sarua bae sejasa yang mulus usoli diusolianana maka lillahi ta'ala kabeh maka lillahi ta'ala pibuktian teu urang nu maka lillahi ta'ala jeung teu asli nama hakikat nama teu lillahi ta'ala urang teh urang encan kaasup syahadat minimal munafik ieu bangsa beungeut munafik kabeh embung nya di munafikeun mah tetep seuneun aduh antak di bakong ieu urang syahadat berguna atau di makom itu mah lantaran can aya rasa apan asyhadu teh nyaksian abdi ai nyaksian mah kapan kudu geus bener-bener menghadiri tah hese na teh lain padu illallah 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 wuh udang-udang nasa gede roda Vespa Berincan kaharti syahadat can karasa syahadat can karasa atuh can jadi rekatna numantak urang asup ka wilayah eta dituntun supaya asyhadu urang bener nyaksian abdi bahwa saenyana pangeran wajib disembah eta Allah nah kuari kasaksian bahwa Allah teh bener pangeran kumaha kasaksianana kurasa Allah teh kadeuleu ku urang Allah teh kadeuleu ku urang Allah teh kadeuleu anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak encan datang kadinya encan jadi norekat mah sanajan kuari ngaharamkeun sapeker sanajan manehna ngaharamkeun make calana cekula mah awewe nu haram make calana mah lalaki ulah make awewe teu make tere
kitab ndek mengarah kadinya ndek mengarah kadinya ya kitab ya diaji kuno teu masantren bangpak ya kitab ieu lagak mengarah kadinya tah ndek supaya asyhadu teh ya karasa abdi nyaksian karagsa nyaksian mah kadeuleu hadir wali Allah maka rasa hadirna jeung Allah wali Allah maka deuleu Gusti Allah lamun nyaritakeun ka deuleu atuh hese dicaritakeunana lantaran teu urusan rasa jelema diheureyan di naon kitu ngaranna di naha-naha lantaran nyanana kasep kunaon ibu kabogonya hidungnya pendek tapi tetep baik lantaran karasana ngeunaheun meureun bojana rasa beda aya ikatan batin antara Ki Zaid jeung Sarwiti sadajan Ki Zaid nama kasepna luar biasa Sarwiti jorena luar biasa deui tetapi aya ikatan batin lain deui perasaan lain deui nah urang ge supaya datang karasa ulah aya puji-puji anu nempel di diri urang hayang kapuji ulah adapun batur muji ka urang terserah batur adapun urangna ulah hayang dipuji nah ieu kitab teh deuk mengarah ka dinya sirrul asrar rahasia ning pirang-pirang rahasia yakni di jero rahasia teh aya berbagai rahasia-rahasia naon eta ma'rifatullah naon eta nurun ilahiyun cahaya ilahi urang lamun nyaritakeun dina kitab nu tadi mangan sakadar nyaritakeun wudu salat bag-baganana zahir bagian ubudiyah bagian muamalah bagian munakahat bagian jinayah sakitu tapi ieu mah lain eta ieu mah dek nerobos ka jero kolbu dek dideuleu di kolbu teh aya naonan bakal kajawat di jero kolbu bakal kajawat aya naonan masyaallah karim anu aya di jero kolbu teh bakal muncar kana beungeut lamun di jero kolbu aya nur ilahi di beungeut aya nur ilahi lamun di jero kolbu aya apansa di beungeut aya apansa lamun di kolbu aya sekupi di beungeut aya sekupi lamun di kolbu aya wanita di beungeut aya mencong-mencong kajawat ya Allah ya Rabb sahabat rek namu ka Sayyidina Utsman di jalan aya wanita ngajak seuri dilirik ku sahabat bari senyum geus eta mangan sakur sakitu datanglah ka Sayyidina Utsman Assalamualaikum Waalaikumsalam cek Sayyidina Utsman mana teh zina cek Sayyidina Utsman zina kaget sahabat iraha zinahna nuntut ka Sayyidina Utsman bawa jak ulama henteu zina seuri Sayyidina Utsman ulah marah cek Sayyidina Utsman ngaku jeung teu ngakuna engke terhadap maneh sorangan da mah tapi kumaha teh zina tapi kukula ditingali di mana mata anjeun aya seorang wanita senyum langsung minta hampura ka Sayyidina Utsman cek sahabat jan nabi akhir zaman tos teu aya wahyu parantos teu aya tetapi aya keneh manusia anu saperti jelema anu dibere wahyu di mana mimitina ieu ngakunyana bahwa tadi kula neureuh awewe ngajak senyum atuh lamun Sayyidina Utsman nyaritakeun kos kitu kuari ge hamba-hamba Allah aya nu modal Sayyidina Utsman kuari ge aya nu tadi ngabonceng jahe kudu kanyahoan kuari belah mana cenah ge moal dibejakeun geus puguh anu hayang ping-ping herang mah masyaallah
ping herang jatuh kadean asal menyon baik kan Sina Usman bisa nele di mata aya wanita di mata aya jabatan di mata aya mobil di mata kadel ya Allah ya Rabb emang teu kadel atuh kadel sinar nu aya dina kolbu ka dieu ka mata ka tarang ka pipi nu bisa nele di mata nu bisa nele di tarang nu bisa nele di pipi Allah karim mentak sing hade jeung ahli Allah mah nyana sok senyum baik itu nyaho nyana mah sebenarnya atuh macem-macem kumaha Allah merena mantak loba nu kaget ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq ka Sayyidina Umar ka Sayyidina Utsman ka Sayyidina Ali ketika berbarengan jeung nyana loba hal-hal anu percis seperti mukjizat nah ieu naon ye di dadana di kolbu nangis eueuna naonan kecuali Allah geus datang ka sirrun min asrarillah ialah sirrul asrar jadi sadaya puji kagungan Allah lamun dibahas make alat panjang alna bisa alil jinsi jinsul hamdi alil istighraqul hamdi al gitu alil ahdi alhamdulillah mahud tabagos itu mah bagian santri guys netong mondok geus teu nyaho kaler kidul tuh nyaho kaler kidul tuh atuh guys masyaallah karim nikmatna urang ngaji kos kitu tah jinsul hamdi kullul hamdi alhamdulillah mahud geus geunaheun jasa ya Allah ya Rabbi atuh lam naga sarua bisa lil milki bisa lil istiqaq mantak lillahi iku milik kadu Allah lillahi ku itu kang kahak kadu Allah atuh bisa bae masyaallah karim geus geunah geus alna tilu lamna dina lillahi tilu kali tilu jadi 9 geus bisa ku urang dibaca 9 macem coba hiji-hiji kiai moal geus datang ka asar atuh engke bae teu mai mondok kiai cenah kula geus kolot ieu mah emang di pondok pesantren teh narima nu kolot ditarima moal kebel pesantrenna teh nu kolot mah moal kebel bener teh mah geus ditarima jasa kula ge aju nelean lahan bae di itu belah mana aduh Gusti Allah agawean santri nu ngora keneh togos kitu Al-Qadir teh anu maha kawasa Qadir teh mustaq jadi di dieu ta'liqul hukmi bil mustaq cek ahli nuzur mah ta'liq bi mana tartib jadi berarti tartibul hukmi bil mustaq geus atuh yusyir bi kaunil mustaq minhu illatan nuduhkeun bahwa mustaq minhu teh alat jadi al-qadir teh mustaq minhu qudrat jadi kana qala alhamdulillah liqudratihi seluruh puji ieu ada datang tu ka Allah nah liqudratihi kulantaran kawasan Allah beuh mantep jasa ye ngaji teh lamun dikitu-kitu teh resep beki puyeng maksudna waqata qararo segedengkeun geus jelas andal ilat tasur dalil wal ma'lul tasur dawan ilat bakal jadi dalil, maklul bakal jadi dakwah. Gitu teh. Naon dalil qudrat, naon maklul netepkeun puji ka Gusti Allah. Eta dakwah ngaranna. Jadi atuh Allahu mustahiqun li jamil mahamid. Allah ngahakana sakabeh puji di dalilan. Nu mantak Allah ngahakana sakabeh puji li qudrati lantaran maha kawasana Allah. Geus kurang bisa dijieun dakwah jeung dalil. Lamun nyaritakeun dakwah jeung dalil berarti aya muqaddamah sughra muqaddamah kubra natijah. Berarti urang make ilmu mantek. Tinggal neangan martil bae. Aduh Gusti Allah bagus. Ngejalat teh kos gitu. Anu mantek eta ayat bisa dibongkar ku urang dipreteli.
dipreteli ayat per kalimat per kalimat dipreteli ku urang teh antara mubtada jeung khobar dipreteli ku urang kobe mimiti make almut sorot tentang mustaq jeung mustaq minhu kumaha ieu teh istiqoqna apa istiqoq shogir apa istiqoq kabir apa istiqoq akbar eta kudu kanyahoan emang kumaha gitu budak kuari mah menang hadis dina majalah ge geus saudara sekalian ya tanya kurang mustaq minhuna tanya kurang istiqoqna emang kumaha gitu. Nah iya aya istiqoq aya fan istiqoq salah satu fan di antara 12 aya fan istiqoq jangan nyahokeun pamustaq minhu anana kumaha ieu qadir di mustaq tina naon tina qudrat ieu teh istiqoq shogir apa istiqoq kabir didolo ku urang dina kalimat-kalimatna huruf nu aya dina mustaq minhu jeung huruf anu aya dina mustaqna disapagodoskeun ku urang sapagodos awan teh emang teh hese ngaji nu mantek teh kudu doli aing kudu dibayar ge hese ngaji tuh bisa maka dinya bae hese ngaji teh lain lalagan ya Allah ya Rabb tuh kan iya lain lalagan ngaji dipreteli ayat per ayat. Jadi itu nama lain wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Kunaon atuh kadituna wa yajibu shaumu likulli mukallafin aqilin. Kunaon dari kos kitu? Di mana eta? Bongkar ku urang. Di urang ge loba mun bengkel bisa bongkar, pasang teu bisa. Jadi na Al-Quran nama aqimus shalah wa atuz zakah kunaon atuh dina kitabna jadi watajibus shalat bongkar ku urang. Nah rentak kadeleuna bangun lalawara di pondok pesantren lalagaan padahal keur ngabongkaran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim melalui alat-alat anu 12 pelajar soro pela nyana fa'ala ya fulu fa'ala nasoro yansuru nasro darabayati bodorban terus kebelah dituna wa humahum ya humahum antum anak manuk atuh belajar gitu ya kabelah dia belajar nahu mimiti amil heula ilmu nalawamila pinawamil miatu amil jatun mana biatu terus amil tiga bagi dua malah jadi tilu gua rima hiji amil zabdi kedua amil manawi katilu amil nikah atau pelanggaran anak nemantek bisa maca kitab di kumangaran amil abdi nawan cirina kumangaran amil manawi sabar amil abdi sabar amil manawi. Jadi guys orang gok ngaca kitab teh geus kaharti langsung. Guys, mantap kiai mah lamun di imah ustaz santri kieu bae di imah tanelekeun kitab unggut-unggutan. Benar. Tanya ku anakna teh keincuna kunaon unggut-unggutan. Teh kunaon teh hebat jasa. Oh jaheunya. Pinter meureunnan bapak kolot teh. Orang di dalam teh aku incuna, bah tibalik kitabna bah. Sia jasa orang aki-aki teh kos gitu. Ya Allah. Yalah Al-Qadir. Geus urang dijadikeun muqaddamah sugra, muqaddamah kubra. Engke bijil natijah. Hayangnya Allahumma mustahiqun li jamil mahamid. Dialatan kuli kodrati jadikan gora ya iya mah kulantaran rada kurang sehat kayak insyaallah kita lebih